Sangarete kaula ngaran Rama Pergawa. Sia anu ngajahat, sia anu papangih jeung ieu. Balad buta anu ngahaja ku sia dikerahkeun mundur ayeuna tinggal aing sanghareupan. Jadi ngaran teh Rama Parasusu, ngaran kaula Rama Parasusu. Beres. Anak saha di mana? Kaula putrana Kancing Rama Widageni. Sainung mana? Ibu kaula Dewi Renuka. Gelis teu. Memang ibu kaula ceuk batu magelis. Ieu tanu jadi budagan kaula. Kaula ka dieu teh dititah ku raja kaula. Ngaranna Prabu Hehaya. Maksud kaula hiji deuk menta inuman. Kadua deuk menta harta kakayaan. Lamun teu dibikeun inu maneh bapa maneh kasus maneh bakal dipaeh-paeh. Ieu emangna entok do dibikeun di penta. Lamun urang ayeuna mode permen gitu naon beunang di penta. Enak aja beliau, ngomong jangan begitu dong. Harus pakai hati hamba segala juga. Jangan sekonyong-konyong Nanti kita jangan sampai kagirinding. Soalnya dalam sesuatu tuh juga harus kita begitu. Kita mah jangan sampai begini nih. Segala sesuatu juga jangan sampai sekonyong. Cing atuh kabina-bina teh itu bisa ngomong bahasa Indonesia mah tong make jeung maksakeun mana. Kurang ajar ayeuna. Lamun anjeunna hayang salamet, anjeun hayang bisa salamet indung jeung bapa, wayahna geus serahkeun sakabeh harta kakayaan ka aing. Sacana aing bisa mikeun eta harta kakayaan seplakeun kenca katunda kaula. Lamun bisa ngalengkahan babatang kaula kakara bisa nepi ka pertapaan. Kurang ajar. Ayo coba jeung aing urang pada pitotapa atuh sama ampertiga jeung kau. Iya coba. Dek nakolnya. Tidak akan saya mau kesini jalannya juga. Boyau erain. Maledong kita tina jurang. Ngobeletuk karena sirah di sada jur. Awas. Sebenarnya kurang
sobat-sobat tenaga aing. Kamu benar. Nombak pada Rajeng nyata patih Yasa murka lulus lirik kapuk kaibunan kapas kapanusan daya tangan pangawasa itu kayana hati ngaku sama para sulajeng sapada harita nyanak sajataan andolanana nyata kampak dicacang eta palsi bakalan ai tiba heula pagawean tukang nyakcag jelema ku ieu kampak ieu dileutik ku aing dikukut nepi ka ayeuna sabaraha puluh ribu jelema nu geus jadi jagal aing wah dinasti kersayang media nyata papan dicacang ku kampak ama paras